Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang mitra, nuhun upami damang mamitra. Eta anu kumanggang disuhunkeun oge supados dararamang sarehat keun we nu sanes-sanes namanya, yang penting mah badan sehat lah ya. Kumaha tos ngaropi anu resep kopi ngopi, pada kopi hideung aya, ya kopi coklat aya, kin sakadap. Atur nuhun ya mitranya kanu tos mararanco komentar. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh manggang teh nembereng se makan malam cek bahasa gaya nama. Tapi sareng eta naon sareng goreng lauk nila angge peuteuy atah sareng kacang panjang atah angge sambal atah di beuni raos ngalimet teh. Teras ngopi ngudud ya. Sareng ngadongeng kitu nya, ayeuna makan tun ngadongeng mangga mitra. Sapados teh nyang kolong tingkan waktos urang barandungan heula episode kamari ieu nya. Episode 14 kemari sakasalit we tungtungna supados nyambungnya. Mitra kaum dangu ari Mang Dekong sanajan ayeuna aya keneh tapi geus kacidokolotna, geus taralunta ti imah mewok bae di Cigasti. Oge sarua jeung almarhum Aki Sidik nuturkeun nu jadi anakna. Kebeneranana teh Ma Asmi make boga anak pakokolot deui, lalaki umurna sahandapun nyisari. Kagegedena mah kungsi ngaguru ka Gumilar, kagegedeanana mah kungsi ngaguru ka Gumilar babarengan jeung Sari. Sanajan bener Agus teh ngaranna ngalap ngaran Paparta, zaman Paparta keur budak dina umur sahandapeun Sari, tapi puguh udah pernah na paman atuh Nyisari dina nyebut mamang teh meuni taleb pisan ngan ninggang di Pamajid anu ayeuna masih bisa dipuntangan ku Gumilar teh. Sanajan geus kacidakolotna tapi katinggalina masih keneh jagjag sarta cangker-naker. Rupana bae sanajan keur ngorana kungsi ngalaman rucah tapi manehna marada ngahemat tenaga. Oge teu pati teuing ngarandapan kasusah hirupna. Ayeuna sanajan sasatna umurna geus cuet ka hareup, ongkoh-ongkoh bae pangartina mah kalah beuki nambahan lantaran ilmu panemu Aki Sidik dina sagala soal geus diwariskeun kabeh ka Pamajid. Anu pikeun Gumilar mah teu ngarasa leungiteun teuing lantaran sawaktu-waktu Pamajid sok ngahaja ngadatangan ka Cicapar. Malah antukna mah manehna boga maksud rek terus tumetep di Cicapar ngahiji jeung Gumilar pikeun ngasuh Nyisari. Ngan kapaksa jadi ditunda lantaran ku ngabelecetna Nyi Arum ka Miramare anu pikeun Pamajid mah ngajadikeun hiji kamelang oge ninggalkeun Miramare teh. Pokona mah melangka Nyi Arum anu sasatna nyamperkeun Arman teh bari mawa hate nunggu dawang lantaran sarusut jeung nu jadi salakina. Tah dugi kadinya nya upami telepat mah jejer carita dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga urang barandungan bae kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu kusaliwat mah asa kacida mata kagetna. Gumilar nu keur waktu ngora mah memang manehna teh padet ku ilmu panemu. Hasil gemblengan ti Aki Sidik geus puguh jasmanina padet ku pangabisa dina urusan ngabela diri. Kapan rohanina oge teu kosong bolostrong pinuh ku cita-cita anu jadi udagan hirupna nyaeta ngabela bebeneran, nanjeurkeun keadilan, ngabela kaum lemah tina tindesanana si kuat.
Itung-itung ngabaladah garapeun anak incuna jaga anu cenah nu di akhir pasti bakal ngawujud dina mangsa ngadenge Sunda Sawawa nu dibarengan kulu gaina sawasiwi Siliwangi ngejangelek dina wujud aya sirah tanpa badan nyolendang kujang pusaka anu minangka jadi pamanggul pupuh titindih jurit Tatalang Yuda dina enggoning nanjeurkeun keadilan. Mitra nyabit-nyabit kujang pusaka nu bieu kumanggang dibacakeun diaoskeun mungkin aya lajengan Gumilar teh nemu masana teh lajengan Siruyung Kawung nya Gumilar seri katilu dina judul kujang pusaka kin eta masih lami keneh urang teraskeun. Tapi ayeuna Gumilar kawas nu geus poho kana janji oge tacan nyata ciri wanci can ngabukti ayeuna manehna sorangan kawas nu geus poho kana dirina pribadi. Abong kena manehna gelar ka dunya teh lain kahayang sorangan malah teh nyaho gelarna kalawan kudratna ilahi anu tangtu dina sajroning ngalakonan dharma wawayanganana moal bisa lepas tina suka duka senang susah seuyeung ceurik. Tina suka duka senang susah seuri jeung ceurik. Lantaran lamun teu kitu mitra panggung sandiwarana di mana manehna ngalakonan dharma hirupna geus tangtu bakal tiiseun moal aya acan lalajo baris mere sawangan kumaha ajena lalakon hirupna nu disuguhkeun ka balarea. Nu matak helok jiwa Gumilar nu tacan sapinuhna nincak kana tingkatan jiwa mutmainah tacan satingkat malah jauh pisan mun dibandingkeun jeung jiwa nu dipiboga ku Nabi Ayub dina ngalakonan ujian pangeran ngan sakadar ku dicoba leungitna budak hiji oge Gumilar jadi teu beda we ti nu pareumeuh obor mitra teu beda tinu pareumeuh obor bororah bisa nanjeurkeun keadilan ka batur ayeuna mah pamajikanana sorangan nyaeta Nyi Arum kumanehna geus teu pisan dibere keadilan kutina ngarasa geus teu kuat alatan mindeng papasehan ku leungitna wijana akhirna Nyi Arum kapaksa ngalakon ngejat ka Miramareu ngan sakadar pikeun ningkahan amarahna nu jadi salaki ngan untungna teh pamajid ayeuna jadi mindeng ngadatangan ka Cicapar jauh-jauh ge merlukeun datang taya lian tina bakating pantengna ngarasa melang ka Gumilar oge pikeun nohonan amanatna Aki Sidik waktu rek kerlesna maot mihapekeun Gumilar pok deui cenah harita teh Aki Sidik waktu ngahanjus sakaratul maut teh mihape cenah Jang Uum kitu ka pamajid teh kamelangna mah tetep paribasa teu gugur kusum terungkad ku zaman awet terobah-robah nepi kalesna pisan nyawa kanyahana Aki Sidik ka Gumilar tetep nganteng nepi kalesna pisan nyawa manehna nyawa Aki Sidik kanyahna Aki Sidik ka Gumilar tetep nganteng. Mitra kaum dangu nya berkah lila-lila mah Gumilar teh lilir oge hatena pituah sarta piburukna pamajid anu dina sagala-galana teu beda we ti Aki Sidik hasil oge bisa mulangkeun deui hate Gumilar kana tempat asalna soal leungitna budak ayeuna mah geus dipasrahkeun sapinuhna ka kersana Gusti nu Maha Kawasa bisa tepung deui atuh eta nu diarep-arep oge cenah tetep teu bisa kapanggih deui
mana kitu oge geus dipatok ti ajalina kudu ngalakonan papisah jeung nu jadi anak sarta bari teu kanyahoan nasibna aya keneh atawa memang geus teu aya di kieu nah geus sah di dunia. Timbul deui dina hatena rek nyusul nyarum ka Miramare tapi samemeh rek nyekar heula ka pajaratan aki sidik cenah mitra harita teh saparantos digelendut bae ku pamajid timbul deui hatena Gumilar teh rek nyusul nyarum ka Miramare tapi samemehna rek nyekar heula ka pajaratanana aki sidik nu aya di Cigasti sakalian bareng jeung pamajid nu kabeneran harita keur aya di Cicapar. Nepi kana waktuna nu geus ditangtukeun pamajid Gumilar jeung Nyi Sari tiluan ngabring ka Cigasti datang ka imah paparta reureuh heula sakedeung teu wudu kadatangan ku Gumilar teh Masmi mah mending gadeg-deg dag-dag-deg aki engkong oge anu geus tokroh-tokroh ngagentak nyampeurkeun ti pangkengna asa walaraas kagagas kudu geus jauh kaliwat tepung deui jeung Gumilar teh amprok jeung pamajid nya kitu keneh ngahudang deui ingetan waktu baheula basanya bak ka Miramare nepi ka ngalamanderna padungdung jeung si Piong malah nepi ka hanteuna pisan kapenan si Piong anak muridna Bah Jagur ti ujung kulon teh nepi ka bobor karahiuan ku leungeun manehna antukna Nyi Sari nya anak bungsusna Gumilar jeung Nyarum pada ngagugulung mitra leuwih-leuwih ku Masmi nya nu jadi ninina dikekeuweuk bari jeung diceungcirikan sagala pokokna mah geras deui ingat kawijana incuna nu hiji deui nu lebeng tayang busanana atuh akhirna mah semah teh ngadon disampakeun ku juhna Cimata mitra apal ka Nyi Asmi apal ka paparta mangga Bandungan Gumilar dina seri kahiji terus ditayangkeun ku mangga dugi ka tamatna. Mitra kaum dangu punten sanggeus leler nu ngumbar ka sono mitra bring sararea arindit ka pajaratan aduh punten mitra katambahan deui Agus nu kakara kejol datangna ka penderian gek sararea dariuk nya hareupan muncugugna taneuh kuburan nu geus ngajajambrung pinuh ku jujukutan malum geus lawas teu kapiara saha cenah mang Agus teh anak paparta mitra anak paparta jeung Nyi Asmi nya anak namang incu namang Dekong hari Nyi Asmi mah anak namang Dekong nya Nyi Asmi mah mangga eta mah di Gumilar nya teu kedah dipedarkeun deui di Barandungan we gek sararea dariuk nyang hareupan muncugugna taneuh kuburan nu geus ngajajambrung pinuh ku jujukutan malum geus lawas teu kapiara biasana kapalire teh mun manggih lebaran ngabring nadran ka pajaratan ngadon nyekar ngaburan ku kekembangan bari dibarengan ku nyurucudna Cimata rusras kana sagala rengkak paripolahna waktu keur gumelar di dunia ngumpul ngariung sakanyeri sakapeuri beret-beret jukut nu gajajambrung teh pada nyabutan bari saraya oge taya nu lemek taya nu nyarek kabehanana ngahruk taya nu kapangaruhan kusiakna kaayaan kuburan nu sabeudeureunana pinuh ku rarentulna tetengger dina iuh-iuh rangkadakna tangkal samoja nu taya reureuhna murageun kembang nu ngabarak bodas mitra kaum dangu diantarana nu hadir harita kawasna ngan Gumilar sorangan numpang parnakna kasuat seuit hatena kagugat kageuing deui rasa anak da eta we sajeroning nyang hareupan kuburanana aki sidik ngan manehna nu teu kuat nahan ngabeureubeina Cipanon celah masihan dua pipina
Barenging sereg teh lelembutan nama ngalayang ka kajauhan. Tapi nu jelas mah ingetanana teh melesat ka daerah Pakidulan. Bray sagala-galana narembongan deui. Mimiti tepung jeung Aki Sidik teh dibawa ku si Rawun. Breh deui gambaran waktu Aki Sidik ngawurukan ka manehna ku rupa-rupa ilmu panemu sarta bag-bagan kewajiban manusia hirup. Breh deui waktu manehna keur aya di guha si Colat lantaran manehna katarajang apes kasoran ku pamajid nepi ka warasna deui diubaran ku Aki Sidik. Kolebat daerah Sancang. Bray deui waktu keur digembleng di basisir. Badan manehna ditenggelan ku galura laut kidul nu sorana tinggeleger teh beda we ti Gunung Bitung. Kokolebatan lamunan zaman baheula basa keur aya di Leuweung Sancang. Tah mitra, Leuweung Sancang kamari teh mah hanggang ningali dinu tayangan YouTube-nya Leuweung Sancang teh ternyata leuweung anu sakitu legana eta. Jalanna mah sae. Aya mobil Damri eta ngalangkung ti Cianjur dugi ka tembus ka Garut eta ka Pangandaran tiasa lewat dinya nya. Pang akhirna manehna digembleng deui diwarah jurus-jurus alip pikeun ngalawan Bah Jagur kapanan. Akhirna dibere jurus teh jurus alip. Basa ngalawan Bah Jagur nepi ka prungna ijen patutunggalan jeung Bah Jagur bari disaksian ku Aki Sidik pisan harita teh kapanan. Eta kabeh kalawan sakilat kagambar deui dina ingetanana. Jadi nungtun rasa mielingna kanu geus taya di kieuna anu dina mangsa keur hirupna lain bae ku manehna teh ngan sakadar dijieun guru tapi oge geus dianggap akina pribadi. Karasa dina mideudeuh sarta mikaheman teh geus taya wates wangeuna deui. Aki teh tos lami ngantunkeun alam panah. Mulih ke alam kalanggengan anu sepi tina gogodaran cana. Mung kantos ngantos dinten balitungan payunan hadirat ilahi. Namung Aki sanaos Aki tos lami ngantunkeun anu moal teh dina waktos ieu mah tiasa tepang atanapi ngempel deui sareng abdi. Namung Aki satungtung ombak-ombak laut kidul masih keneh ngagalura binarung sareng sora nu ngageleger handaruan. Jiwa gumilar sareng jiwa Aki Sidik teh moal tiasa dipisahkeun margi didinya dina galura laut kidul nu tinggelegerna jiwa urang teh sayak tos nama tos dilebur dihijikeun. Enjing atanapi pageto Aki. Abdi bade kami ramar nyusul pun bojo mangga Aki urang tepang deui di ditu dina galura laut kidul anu handaruan. Damung didinya jiwa urang mah bakal tiasa tepang deui. Oge Aki wijana teh dacan tiasa kapendak wae Aki. Namung aya keneh nyisari nu bakal neraskeun cita-cita kanggo mapag medalna Sunda sawawa dina ngadegna uga pajajaran ngadaun ngora. Waktos ieu geuning tacan medal bae ku abdi oge rupina mah moal kaalaman. Namung Aki mugi percanten naon-naon anu parantos diamanatkeun ku Aki tangtos bakal dilaksanakeun. Teu ku incu tangtos ku buyut tuturunan cita-cita mah moal dugi kapegat. Aki kitu gerentesna teh gumilar bari ngomong sorangan baris nyagruk seurik nyang hareupan kuburan Aki Sidik. Sedang cipanonna mah murubut geus teu bisa kampeuh deui. Anu sejen atubat asa nu dibejaan teu beda we ti nu gehgeran sararea jadi pada merebes milu careurik. Sorog Aki engkong jeung pamajid kabeh kahareup ngahapit gumilar bari ting aling sreuk.
Mitra kaum dangu bikin gumilar mah matak nambah-nambah nyeresetna kana hate nu antukna manehna nyuuh ngarangkul kana dadana kingkong ngebaseuhan dadana kingkong nu kulitna geus karijut peot iga-igana geus tarembong norelak pangaruh kulitna nu geus lanyed peot serta urat-uratna nu geus kalendor dihakan ku kakolotan telila sararea geus ngabring deui barali pasosore kakarak marulang kacicapar lantaran isukna rek kamiramare pikeun nyusul nyarum dina baralikna deui kacicapar Agus ngahaja milu lantaran rek terus milu kamiramare hayang nyaho dipakidulan teka catur aras urusna kocapkeun opatanana Mariang ninggalkeun Cicapar nyimpang heula ka Pa Asmita dinangka pait minangka bebeja nu ngadua kalian geus kitu mah kakarak neruskeun lampahan ka Garut rek megat wahon ti Maktal lantaran unggal poe oge tutumpakan nu ka kidul mah teu waleh ting baliur taratowong. Mitra kaum dangu setia dongeng maanggang anu dipika dedeh tur dipika hormat salawasna cag heula gumilar ayeuna urang nyoreang heula kabung bulang anu lawas katunda nu perlu ditempo aki mursid nu harita keur ngalalentuk wae diuk dina golodog ngarep-ngarep karna nu keur ngalasuluh sarta widarma nu dihiras kacihike bet mani ngampleng pisan salila-lila tacan keneh ngarongheap padahal menurutkeun ceuk ijiran mah tadi oge geus daratang tempat ngalasuluh teh teu sakumaha jauhna atuh lembur Cihike sasat masih sagagampar ceuk nu bohong teh mah lamun digorowokeun ti bung bulang tang tu kadenge puguh Cihike teh kasup keneh ka bung bulang puguh duanana oge pada menang halangan geus puguh karna mah nasibna matak salempang keur aya dina jungkrang nulung kawing nakar sanajan harita geus eling oge tina kapayahanana tapi da kaayaan badana dibakuttet ku tambang katambah awakna asa pasiksa manehna ukur bisa gegerungan bari teu walak kaya malah geus teu bisa gogorowokan lantaran beungeutna gareuneuk sarta barareuh dua biwirna mani buka keng jeding tapak tadi dijejekan huntuna sok sanajan taya nu murag tapi nu hareupna luhur handap aroyag bungger aya kana dua tiluna ari Widarma mitra dina datangna ka Cihike teh dumadakan nu rek didatangan teh nyampak keur subung keur ka kebon nu aya di imah ukur pamajikanana kapaksa didaguan heula nunggu budakna nu lalaki pikeun nyusulan tacan ngarongheap keneh keur arulin jeung babaturanana telila kurunyung budak teh datang tapi edas dititah nyusulan bapana ka kabon teh mani kaleked naker sanggeus diancam ku indungna yen lamun teu daek dititah nyusulan manehna moal dibere dahar kapaksa geus kitu mah kakarak daekeun indit tapi nya kitu mani kaleked naker datangna nu disusulan barang ditepikeun teh amanat aki mursid maehna teh teu buru-buru ngidinan balik ngadon talete heula natanyakeun tetelepek kawasna teh manehna rada-rada cangcaya meureun dumeh sakali ieu mah nu dititah teh teu wawuh lain anu biasana nu sok matuh dihiras ku aki mursid teh hapanan karna ari ieu betjol nu teu wawuh nya pantes bae rek tetelepek naker balik ti Cihike teu wudu rurusuhan lantaran bisi aki mursid arep-arepeun lantaran tadi talatah ulah-ulah lila-lila teuing cenah kudu gancang balik gitu teuing manehna nu memang rusuh atawa kabeneran jelema nu pasanggrok teh nyeureudeg teuing teu nempo kanu dihareup ari lol Widarma kaluar ti lembur nah atuh ari jedak teh diadu jeung nu nyeureudeg teh sing horeng teh madroub sabaturna nu tadi geus mergasa karna aduh mun sing neleh atuh sia lempang teh aduh asa ku harianan atuh madroub nyentak bari panuna mendelik ka Widarma adat-adat nu hayang menang sorangan atuh
nu diheulakeun teh jol-jol ambek we. Kumaha ari kisila? Didinya anu ngadupak bet didinya anu ngambek. Asana teh beteu mata karti. Widarma nembal memang nu nubruk teh madroub. Manehna nu nyeureudeg bangun rusuh. Si laing nu ngahalang ngajalaneun atuh. Gampang we si laing nembal teh atuh. Madroub nyentak deui bari ngamangkeun peureupna siga nu sabek-beken rek dipake nimpug cukang irung. Alah, tongteng di bawah ngobrol aka, jedak we kayaknya cukang irung napa pengjelema bedogong mah. Si Busro, Jumalabung, pipilueun ngagogog. Nya sugan, kudu cara kasih karna tah. Si Konon tekebat nyaritana lantaran kaburu disigeng ku si Obing. Widarma barang ngadenge caritaan si Konon komo barang mireungeuh polahna Ki Obing. Teu kira-kira mah ngaranjugna. Geus bisa dikira-kira yen ieu jalma-jalma teh saeutikna tangtu tas nyieun naon-naon nu matak ngarugikeun ka karna incu nu jadi guruna. Jadi nungtun kapanasaran oge dina hatena hayang nyaho. Mapag kitu kudu puguh aturanna jeung sababna tuh. Main papag-papag wae, baraya. Rupana bae pikeun Andika mah geus jadi kebiasaannya resep mergasa ka batur teh. Widarma nembal deui setengah mancing. Kuda-kudana mah geus saged bisi ieu jalma-jalma teh aya karepna nu teu hade. Gampang sianya capek teh atuh. Abong kana bibir teh diwangku atuh. Yeuh atuh ari hayang dipepegna atuh. Asan atuh ieu atuh. Madroub nu ngarasa teu ngeunah ku caritaan Widarma nyabrutkeun peureupna kana cukang irung. Mangkahlana atuh tetelan di kamar tukang tumbuk geuningan. Widarma beri rikat cingkrak kagigir ngepeskeun panenggel. Tacan aya maksud pikeun males naraja. Bongan sia badan gong atuh kudu diwarah. Madroub malik bari ngahyukeun deui panimpugna. Asana teh jelema saurang make rek nyieun balaga hareupeun manehna. Geus aya deuleu nu ngawarah kaula mah guru kaula. Teu kudu diwarah deui ku tukang tumbuk. Widarma bari ngarelapkeun sirahna ayeuna mah bari nyebrut peureupna kana dada Madroub. Nyoba-nyoba ngicip-ngicip wawasena aki-aki barangasan ieu. Wes, teu gampang atuh. Hayang ngaragap badan si Madroub mah atuh tembus heurat tah ku babatok sia atuh. Madroub ciciduh nyebrotkeun peurahna bari ngagiwar ngarobah kuda-kudana terus ngahembatkeun panimpugna kana sirah Widarma. Tapi oro kaya Widarma oge teh eleh kesit ngagentak mundur terus nyerong beungeutna ngabalieur nyingkahan peurah lawan nu meledos bau sakilat nepak pigeulang lawan anu nyuruntun. Jelang luncat ke gigireun lawan bari ngabadukeun sikuna nyatok gado Madroub anu geus teu bisa disingkahan deui ngabeletuk ngahancang gado matak nyengsor. Nyari atuh. Madroub berikat malik bari kaayaan beungeutna rada ngadangheuak. Tapi leungeun kenca Widarma leuwih kesit datangna ngagamplang kana carehamna nu ngajadikeun Madroub ngadayagdag. Rek tijengkangan si Konon rikat nande badan Madroub antukna salamet oge tetulus ngagebru kana taneuh. Lawan didinya Konon rak-rak igana tuh tuman. Madroub marentah ka si Konon ngahaja ayeuna majukeun heula si Konon. Engke di mana tanaga lawan geus deuseuh kakarak rek disanghareupan deui ku manehna. Mulung muntah ti ditu nama. Mulung muntah. Si Konon gancang medengkreng ka hareup sanajan hatena mah rada peot lantaran mireungeuh Madroub oge nu kawilang leuwih onjoy pangartina ngan sageprakan pisan make deuk ragrag. Tapi lantaran loba batur manehna boga angkeuhan tangtu bakal dibantuan. Anu matak teu euleum-euleum ketakna mah kawas nu sugih kawani. Kingan, urang cobaan euy. Bisi hayang asan peureub naon ye? Si Konon bari ngahiukeun peureupna. Petalakuna jumago pisan. Ulah kawas nu agak bahaya mah tu baraya. Widarma ukur ngageserkeun kuda-kudana nyerong ka gigir. Beletak bae pigeulang si Konon dipepeg satakerna. Solonton habek deui pundukna ditimpuk ku leungeun kenca. Ada si Konon kawas nu ngahanju lantaran hulu angeunna disampakeun tur ku Widarma. Burileng panonna ngaburial kaluhur ngarasa ripuh oge puguh punduk dipepeg jabaangan dibeset. Ari ditarik deui suku Widarma teu loba polah deui ngan gebluk wae si Konon nang kuban tuluy ngajahjar ngusak telilir-lilir kawas nu hees ti beranakar. Mitra kaum dangu
Dari si konon dengan sakotea pisan tak antap parah deui jelang bae Ki Obing dituturkeun ku si Busro laluncatan ka hareupeun Widarma anu saterusna narajang ngarepuk nu jadi lawan nu dianggapna tetela tangguh sarta boga pangabisa anu lain laworakeunana. Atuh madroub nya kitu keneh manehna milu ngarepuk anu hal ieu teh pikeun Widarma mah rada ripuh oge dihurup ku tiluan kitu mah kapaksa manehna kudu meres tenaga jeung pangabisana. Panonna cing-cing bagi panonjona bari cung cacangcut cung cacangcut mitra salah ieu nu ngetikna ieu oh mangga geus salah we mangga geus salah termejo mitra tempo-tempo peureupna ngablesat mitra ngahanca badan-badan nu jadi lawan. Mitra kaum dangu demi Widarma bubuhan manehna ka Cidalingas sarta rancingeusna meunang sababaraha geprakan manehna masih bisa nyalametkeun diri tacan kabeunangan kudu jadi lawan-lawana. Montong ngajago si atuh madroub ngagero bari ngahiukeun peureupna ngarasa gemes ku kaperlitaan anak nu jadi lawan. Sakitu dikarepuk teh maneh hesena keur ditewakna. Kaula mangan sakadar ngabela diri baraya. Dikumahakeun karena teh ku adik Widarma bari ngalegot nyumputkeun sirahna jeleng ka tempat kosong bari ngajejak bincurang Ki Obing. Sikuna nu ditunjelkeun ka tukang lantaran kabireungeuh si Busro nyeureudeuh ti tukang belah kenca. Lain bae madroub tapi Ki Obing jeung si Busro oge teu kira-kira ngaranjugna. Barang ngadenge Widarma nanyakeun perkara karna lantaran tadi si konon geus dibolosong omong ngan nu jadi kaget teh kumaha sarta naon hubunganana ieu mangkluk jeung si Karna teh. Tapi madroub teu make ambil pusing seak ben rajang deui. Oro kaya Widarma katempona teh kalah ke beuki lingas sakilat ngolebat ka gigireunana bari ngahiukeun peureupna kana iga burung lawan. Madroub ngaranjung ngagentak maehna malik nakis tapi leungeun kenca Widarma leuwih rikat. Karak oge breh beungeut lawan malik sakilat dikepret ku gerakan gurame kabinti. Nyeri ket nyeri atuh madroub kapaksa ngajaul ka tukang bari pupuringisan. Beungeutna karasa peureus nepi ka bijil Cimata sedeng nu duaan deui mah tacan bisa naon-naon lantaran Ki Obing keur engkeh-engkehan keneh kumaha we budak nu keur ulin jejengkean lantaran bincurangna asa potong. Ari si Busro manehna mah masih keneh sengar-sengir gadona asa bengo tadi teh dibadu ku si kuna Widarma nu datangna teu kanyahoan nyaho-nyaho geus ngagatruk we nu karasana lain lumayan deui nyerina. Hayo jawab dikumahakeun karena teh ku si laing. Widarma bari ngahiukeun peureupna rek nganca beungeut madroub. Teangan wae atuh, teangan ku si laing atuh. Madroub nambalang bari rikat nyingcat ngagunakeun suku sabelah lantaran nu hiji deui masih keneh nyanyautan. Tapi Widarma teu mere omber. Manehna terus nyusul tepus ngabadugeun sikuna dituluykeun ku ngahiatna tenggelan kepang kana beuheung. Jabat sukuna nungan napak sabelah teh disambar ku tajongan atau puguh madroub teu bisa walakaya deui. Manehna ngageblag nang karak bengkang ku sapose hese hudang. Aduh red Widarma ka Ki Obing jeung si Busro. Duanana geus nyeureudeg bebarengan rajang. Tapi Widarma nu ayeuna geus nekat seja ancur-ancuran ngagentak bapak lawan. Petana teu beda we ti Bagong Bayangan anu amuk-amukan lantaran geus kagok asong. Mitra kaum dangu anu akibatna hebat oge. Ki Obing ngabangkieung mitra iga burungna beunang ditotok sedang si Busro nepi ka ngajurah roh lantaran dua sukuna beunang dirampit.
Tapi Ki Obing masih kuat ngalawan. Sabot Widarma ngareret ka si Busro maehna ngagentak ngirimkeun jurusna maksud rek ngabogohan. Tapi kalawan ngan sagilak tareret manten ku juru panon Widarma. Maehna rikat ngalegot ngajorelat kagigir ngagunakeun gerakan belut ngaborengkal. Balik deui diteruskeun ku gerakan caladi noktrok ngajetruk kana beuheung anu tumerapna ka Ki Obing geus lain deui ripuhna. Manehna ngajaul anu saterusna ngabecir lumpat ninggalkeun babaturanana geus taya untuk pikeun ngalawan deui. Widarma ngarenghap koloyong nyamperkeun si Busro nuker kukuliatan rek udang maksud rek muguhkeun karna. Tapi kumanehna teka titen tukangan madroup jeung si konon geus ting katayap ngadodoho cacat oge. Pok Widarma nanyakeun peureup madroup jeung si konon geus ting beletuk manten ngahancak kana sirah jeung pundukna. Teu pindo gawe Widarma ti kusruk kahareupeun si Busro atuh puguh we ngeunaheun sakilat si Busro mapag angeun Widarma ku peureup katuhuna atuh teu beda we tinu borok dirorojo. Widarma jadi ngajongkeng mitra. Widarma jadi ngajongkeng anu saterusna badana nyangeyeng kagigir bari lungleng katurelan. Mitra kaum dangu kejadian anu saterusna kumaksud mah Widarma teh moal dibere ampun rek terus bae dicacar ku tiluan. Oro kaya pangeus lembur cihikeun ting torojol maruru adinya maksudna mah rek misah nu keur badungdung. Disangkana kumadroup sabaturna mah tangtu jalma-jalma teh rek ngaraponan. Teu talangke deui ngan belesat bae tiluanana ngayakeun gerakan lengkah 1000 nuturkeun Ki Obing nu geus ti heula jicir meleteng ka jalan anu brasna kanang karuka. Atuh Widarma salamat oge maehna ngagentak rek kudangan ngagebru deui lantaran tetenjoan masih keneh lungleng ririakan. Punten mitra rada cepetnya ngadongengna ieu manggang tos rada eungap. Urang teras mitra kaum dangu pamadrowi nyaeta urang lembur nu didatangan ku Widarma gancang muru sarta ngahudangkeun Widarma bari ngahariweus-weus barang tanya. Tapi Widarma ulah boro-boro daek ngajawab sirah oge karasa lieur jaba angan karasa keneh nyelek tapak panimpug si Busro tadi. Sanggeus maehna diuk terus ngurut-ngurut angeuna geus teu malire deui ka jelema-jelema nu ngarongrong bari recok ting kecewis geus ngarasa seger meusan sarta geus mere katerangan saperluna ka pamadrowi leos bae Widarma balik bari sirah mah bali deug keneh. Hatena teu weleh nyolok ka karna sok sieun kumaha onam, tapi mun manehna ingat kana tingkat pangabisana karna anu memang leuwih ti manehna henteu melang-melang teuing ngan keukeuh ngarasa teu ngarti naon maksudna caritaan tadi nu saurang teh. Sakumaha jauhna ti Cihike ka Bungbulang teh. Puguh sasat sagagampar keneh ngan sakoteapna karwidana geus ngarongheap ka hareupeun Ki Mursid anu masih keneh cendeluk dina golodo. Sadatang-datangna teh Widarma lain laporan kumaha hasilna, tapi kalah pok bae manehna nanyakeun karna. Anu pikeun Ki Mursid mah mata kaget oge. Datang-datang teh lain ngebejakeun kumaha hasilna ti Cihike manggihan Pak Madrawi, tapi ngadon nanyakeun karna anu memang harita teh tacan datang. Nyaeta can datang euy. Matak pika hariwangan budak teh ari biasana mah taralila-lila teuing taralila kieu. Ki Mursid ngawalona bari neuteup beungeut muridna. Beuki komo dijawab kitu Widarma geus teu bae yen caritaan jelema nu tadi teh lain sakadar carita nu taya eusina.
Tengahulakeun deui para lakbai Widarma nyaritakeun papanggihanana sarta nyaritakeun lalakonna tadi ngalaman padungdung jeung jalma-jalma nu pikeun manehna mah memang teu wawuh matak teu kahartina teh make nyabit-nyabit karena sagala. Puguh jalan mah geus natrat boh manehna boh incuna pada boga pasualan sewang-sewangan barang ngadenge kitu caritaan Widarma teu panjang tanya deui belenyang bae Aki Mursid teh dituturkeun ku Widarma ngajugjug tempat nu geus biasa parantingala sulu. Mitra kaum dangu teka catur di jalana kajen jauh teu burung cunduk kajen anggang teu burung datang. Jol kaurut teh diuk karena tadi ngan nyamos kusabab ukur manggih kampret ngalumburuk deket tangkal kai suluh we dua hurunan geus menang meungkeut dudukuy ngagoler sisigawir mun teu katahanan ku rarembetna mah tangtu gogorolongan kahandap nya mun teu kahalangan ku rarembetan mah gogorolongan kahandap eta dudukuy teh karena jang ujang Aki Mursid gegeroan karena Widarma oge pipiluan ngagorowok make rada tuang tong kajero gawir mitra tapi lebeng teh nu nembalan ari lain seorna sora angin anu nebak dangdaunan karena gorowok deui Widarma teu sirikna sorana dibeakeun kabeh eta we urat beheungna meuni ranteng pangaruh tarik-tarikna ngaluarkeun sora kawas manggang keur ngadongeng we kitu miti beberege tapi tetep karena taya sora-sorana acan pangguran ret Widarma tobat tempo kasih sigawir ari breh teh lah ngembang boleh kumaha atuh jika manggang keur ngadongeng rarangkang gitu mana uhur nyawer ge rarangkang wae teh koroma tetep urang teraskeun mitra intermejo lah mitra gorowok deui Widarma teu sirikna sorana dibeakeun kabeh eta we urut beheungna meuni ranteng pengaruh tarikna ngaluarkeun sora tapi tetep karena teh sora-sorana acan pangguran ret Widarma tumat tempo kasih sigawir ari bereh teh tetela ngembang boled karena keur gulang-guling bari leungeuna nyandang tatali itu geuning dihandap Aki dihandap Widarma ngagerok Aki Mursid maehna sorangan tuturubun kahandap geus teu nolih rarembetan nu nyayeut ngahalangan jajalaneun gajeleng jelig maehna nincak dasar jungkrang teu anta perah deui gabrug we karena teh dirontok bari hari weus aduh kunaon karena kunaon baca di kieu ieu teh ceuk Widarma aduh cilaka Wid cilaka karena nyarita pegat-pegat asurungku kangenesna nepi ka ngalakonan di bakutet sarta dialungkeun kana jungkrang keheul ku dirina pribadi anu teu ngabogaan pisan pikiran kepan nepi ka tipu ku jelema-jelema deleka Widarma teu panjang tatanya gancang bae tatali nu ngabakutet leungeun jeung awakna karna di udaran geus lesot kabeh teu loba codeka regeuyang bae karna teh kumaha dipanggul ku marayap ti beberage naik ka luhur. Waktos nakabujeng seep mitra cag urang tunda heula jejer carita dina episode anu ayeuna urang teunden dihandeuleum sieum gesan enjing pageto urang teraskeun deui kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios.